Pokoknya mau orang mending pak keren-keren bae lah supaya resepen ka urang. Jadi engkena eueuh nu jomblo kroni. Oke, siap. Pokoknya mah urang pa bisa-bisa bae menangkeun si Bikang Gelis eta. Oke. Kotok. Makan berang ya tok, makan berang cik jalan awe mah. Nggak kira ya guys ya ya. Gede. Ayo sebarat tahun ya ngurusan sia kotok. Pernah sia ya karya ngenog. Ngen sakali-kali na eta oge hiji sia. Eta ge calang di Indragini. Gampang aing ngajual makasih teh. Ningkat-ningkat darah aing ulah nyocolan bulu japuh wae. Dipencet ku aing sia. Cikolot baheula majak punang jangan hiji-hijina. Aya aing dahar jeung daging kotok ngeun bulan-bulan tertentu bae. Aing minta doa na kasihannya. Aing nek ngadeukeutan Neng Lucy ya. Sugan beunang ku aing. Sia ge bari ngikang ka bogo supaya ngenog deui sia. Pasep dong nama ieu. Kira aku ya aing eleh ieu ku si Agay jeung ku si Dakletik Edan. Engkaning badak murah ruksak eta. Lumayan panaing mampu main bagi dinilai 0,1 cenah ge kaset. Ah, ngalayer kita Neng Lucy. Ceng, eta mah ka kebon di lumol. Moal teh, nek naon kitu teh ka kebon. Ai urang teh ka kebon moal dahar. Cing lagi lumol. Moal teh kami mah nekulin. Oh, geus lah di kelempang ya. Nek ngalagakeun kajek Agay jeung si Dakletik Edan. Cicak cicak di dinding diam merang. Aduh, pusing amat ya. Hayang menangkeun Lucy, nya loba saingan. Si Jack jeung si Dakletik Edan. Kumaha carana nya? Sapiraku nah Neng Lucy teu beunang ku aing. Ngalayer sugan kapanggih Neng Lucy nyokot bedog asa hararampang teu mah bedog mah. Cicak cicak di dinding. Wah, aya ke Agay. Tapi buruk sih nak kemana? Saya baik kolot. Pan dia ngalunjak ngomong gitu ke aing. Jor teuing. Lagakeun Ka Agay goreng. Lunjak sia. Ka Agay goreng, ka Agay. Aduh, capek amat mudah si kacaki buruk. Detik-detik kenceng lompatna. Wah, tapi buruk anu kari ngalagakeun aing teh make kaleng tango. Wah, aya ieu tali mah. Talian ku aing. Talian bae itu punya sih tapi buruk. Ah. Bae ngalagakeun aing pura-pura ceurik ieu. Supaya manehna neangkeun ya ka dieu. Tutupan banget ya tutup ya supaya kita kirim si kaca buruk. Tolong. Geus aman yang meureun di ka Agay. Wah, ini minta tolong. Saya tanya.
Kadang si aku aing. Talian dia nukar kamari ngalagakeun aing teh make kaleng tango. Talian siapa aing dia. Talian ku aing sia. Kamari ngalagakeun aing kana kaki buruk. Yang sabar nu manggih. Berarti aing mau ngalepaskeun. Ceng menang lepas nangguan hidayah we di Allah. Kamari aing udah sia teu beunang ayeuna ka dieu karep beunang. Aing doakeun bae nya, aing nengkeun parawan. Kaleuyeur. Wak wow ka capi buruk. Boloon. Dadah. Bagong pola benang di aing. Allah, kumaha cara ngalepas? Gusti, keju cenah sakasak. Aing beuteung mah lapar be ieu lah aing. Leuyeur segan maneh neng Lucy. Bedog be lah. Kasep dak dong nama aing ya lah. Kagak yang kajek we mah lah aing tersingkirkan. Kasep jeung ka neng Lucy mah gampang leuyeur. Si budak kecil edan dah yang turun edan. Hah, edan sia ka TV Bro. Tadi ge, sia hayang. Hayang naon? Ka dieu bae. Ngaganggu kolot bae nya. Hayang naon? Kau yang dibalik kue bukan tali heula ya. Pan si boboloonan yang sang maneh. Aing tali itu kajek boloon. Bukan kau yang dibalik kue. Robek lah. Masih orang barek kue. Padahal lagi ngobrol. Mana kue nak? Aing balik tanya ke kuehna. Tangguannya. Kalau kue yang dituan sudah kebak-kebak. Kayak baru aing patelanya. Budak ketik edan yang lu bohong ku aing. Hore, bebas. Boloon sia, kue yang mesti dibukakan be dia ngalunjak. Orang kunuhun mah. Bago yang kaganggu beda kilikan yang Lucy mah. Hoi Jack. Hei. Edan guys. Woi aing geus kasetnya. Ngendang kana Lucy aing. Kek. Serius dah, ada eta guys. Aduh geus aing geus kaset teh. Moal pasti beunang ku aing eta mah. Yang sih maka aing, tapi ku aing diperhatikeun sih ya. Dombok men ruksak ya. Boloon si unggal poe ngahinaan aing bae. Hahaha. Ayo sih mungkuna. Ini kan saya ya. Atuh biasa nih kana Lucy. Bolon atau aing sarua aing teh tadi muir-muir bae. Jadi kan yang Lucy ya. Ayah orang mending ka kebon bae ya. Asal. Buan nama kayak neng Lucy di kebon. Ayo oke ya, bukan bae aya. Yuk. Sudah ketik edan kemana ya? Kalau biasa nih sok nempel bae jeung aing ieu ge. Oh, itu tumen bisa jeung sia eta guys. Emang selek itu jeung sia eta guys. Si budak ketik edan. Atuh henteu. Tumbennya. Heuh lah, keur kieu mah musteng urang. Tapi urang ngeundangeun ieu si budak ketik edan mah tinggal urang panduaan menangkeun si Neng Lucy. Tapi dona mah ka aing. Jelas maka aing lope-lope nage. Wah, bukan bae aing bagai Neng Lucy kan. Atuh dilai. Aing mah beuneu teh kaset. Anjir mah guys, si beungeut teh ngaruksakan bae. Tetep bakal laekeun ka aing Neng Lucy. Kamana? Kagak yang kajeknya. Kau main berak ninggalkeun aing tekan neng Lucy. Usulah ku aing. Mualnya dahar jeung teh cobek tiris. Cukup meureun ieu lah jangan duaan ieu. Jack. Lucy itu doang nap. Mana guys? Tuh. Nah, Itu keur ngalasan tuh. Yang yuk. Siap.
dandan heula aing gitu. Bangun mat aing kumaha ya? Bismillah cukup aing. Ya Allah, semoga musika aing ya Allah. Amin. Neng Lucy, Saha eta? Oh, kajek jeung ka Aga. Heeh, kajek jeung ka Agay. bantuan moal neng. Tapi rakuna teu cukup kami jeung adik kami doang mah. Balik geus sore aing mah melang ka di aing. Dibawakeun mal neng. Teu kudu. Boro neng, ku ngaliwat cai. Ayo ke bae dibawakeun mah di cai. Ayo oke. Berapa ayeuna neng? Abang aing dilalagakan ku suka tapi buruk ngalunjak aing eta. Ada itu jeung kadek pantesan di lembur eueuh. Nyangis jeung Neng Lucy tuh. Alunjak ninggalkeun aing. Tangkan ah. Naon? Detik edan. Kamu buahnya. Entak mak aduh meureun si eta boloon. Bahaya ieu. Weh, Neng, foto si mana? Biasa tuh di kebon. Wan si lagi salaman bae budak leutik edan. Boloon sia. Oke, ini mulai endah ieu. Nan maksudna ieu. Menang kami mama di kebon. Atuh aing mah panteu nyaho. Nanti, hayang geus jadi burit kami melang ka adik kami. Ayo ge neng, Oh, depan. Neng, relax. Berpayuna neng. Aray. Kadek, Neng Lucy menak beunang ku kami. Dongan. Lah, Dak letik mah moal endah. Ih, jangan lempeng. boy sia sukang nuntun-nuntun nu gede bae yang bobogohan. Itu nyahuan, geus lempeng coy. Saya itu, sini teh pun neng Lucy. Kemana buat? Udah nyampe. Nah ade neng Lucy sing labuh. Nyerodot deui. Neng Lucy, Hah? tadi ya Lucy kajek mawa epokna. Iya. Si Agay mah teu mawa. Boloon dari ya. Mawa bae kasih sia. Poin direbut epokna di siji. Tadi aing mawa. Ih, pan sia. Tong dicopot epok neng Lucy. Los teuing. Aing manek mawa epokna bae. Aing mawa naon? Teuing samulah mau nanaeun. Bodoh eta mah. Di akalan kuai barudak mau epok na jeung sendal. Aing mau bikangna. Heh, untung amat sia mah. Nya urang rugi mah. Rugi dah kami mah ieu mau anu kieu. Nyaho pada aing mah sepikna. Bawa tas sendal tadi epok. Goblok nih si eta mawa ikan. Rugi urang mau anu kieu. Oh, urang rugi ya. Mana mah urang kudu kompromi deui. Kalau udah nama kudu bilang ku aing deui nya. Dak letik edan. Wah, Pas neng Lucy ngolesa di malain tempat renang bulian. Ini jalan jalannya. Ade. obat rugi benya. Konyol deui itu mah. Urang kira aku kita mau anu kieu benan ya tenang. Gay budak leutik edan. Neng Lucy mah benang kuaing. Ih, pede. Rugi. Dak letik edan. Ya emang ada awewe wae. Pokona mah jeung neng Lucy mah beling ge nyaro rumput moal. Sieun. Kira asup Oke. Epokna halkan ku dari ya benaga epok. Wah aing bawa ku sia gay direbut.
Jeung mau nu kitu na ieu. Atau berarti aing nu gede milik mama bikang na. Mana epoknya sendal kami? Ya nang si. Turnuhunnya. Mohon. Haraus tak? Woi, raus teh ditawaran minum tuh. Aku haus. Hadiahkeun we cai. Mana emak? Cai coklat. Oh, haus. On bisa mah kurinang ranginang keluarkeun. Oke, ditong heula. Tah caina, tapi na bubuk ranginang nama eueuh. Teuing tukana naon? Saya cai bae syukur alhamdulillah bae. Tah mangga gara dileueut. Mohon. Kami nak asup heula ka jero nya. Oh, geneng. Kemana? Hei guys, udah ketika dan bikin mau. Embung lah aing mana kitu. Ai cai teh ku herang-herang amat. Sugan ya syukuruluk jasjus. Ieu mana? Tikiru-kiru amat. Nak mau? Moal. Moal. Pas ge hayang mal mah, tenan. Enak ceng. Geus beres ulina. Geura asup bae ka jero. Asa kenal eta sawara. Heueuh nya. Saha eta nya? Oh. Pan si kacapi buruk aya dieu.